Aduh, tengah poe can ngarit, can boga jukut di dekat lah. Tiga tengah rektor tiga sama urang deh, buka di karektornya. Aduh, kudu nyiapkeun. Dana teh na tumureunana ieu. Kopi geus aya, roti aya. Tapi eueuh titaheun ieu euy. Coba nih ngerek. Hari tisin kabur hujan. Kumaha ieu? Kebenaran euy aya barudak ya. Dang. Mana? Ah, iya. Oh, kadieu kedeng. Ada lah tuh, gedeng. Amang rek pangabutuh ya. Kemaran teh? Ulin. Amang teh rek aya pangabutuh. Rek ngarit. Kan itu waktu sieun hujan. Daek teh panganterankeun si Pet. Keur ngalektor. Hah? Kang daek teh ke letak. Iya tuh, makanya bro main daek tuh. Aduh, sakedeung dinya tah. Gue kayak miluan ngopi di situ, kita bakal nama raya lah. Oh, ulina didinya di kolektor atuh lah, bari ngopi didinya. Cipet. Oh, ayo lah. Bro, mana ke lama? Oh, gae atuh. Heuh, eta tuh bawa tah ieu tah. Ngampura kitunya kasih petnya kur kadarna ieu. Oh, siap. Heeh. Tadi barangnya kayak nama Udin ada ke mana? Ada ngarit. Oh, buru-buru Mang Udin di depan tidak ada gitu. Kita kan kabur hujan kabur tante. Dan bayar lah ya mah keamanahan Mang Udin. Heeh. Mengantarkannya ampura katanya. Oh, siap. Salam ke Mang Adun. Lo katanya. Oh, ayo. Kari tela. Oh, ayo Mang Udin. Nya, Duh, dang eta teh naon si nanya euy. Apa orang lupa we? Itu tempo atuh dang, udah yang hafal atuh urang ge dah turunan kudu puguh nu diantarkeun teh atuh dang mana teh? Daripada antarkeun urang daang gitu. Lain eta Mang Udin nya rupa-rupa pisan atuh nya. Make jadi sagala atuh. Kalau mata kurang dahar bisa we. Ayo tuh. Dari tadi tuh. Mananya? Semoga sawah teh asa kanantaran kopi gitu. Pat, ini apa? Pot kopi, rokok, air, Udin, tuh. Cek batur mah kuring teh budak kampungan. Gawe ukur ngarit dina pasawahan. Sabenerna hate ngarasa bahagia. Kuku hirup loba doma bari juareunana. Tinggal husung ngaritna. Rokok. Cipet. Pan tadi geus. Ini tang si Dadang yang si Tatang. Jangan yang ada itu. Aing budak teh. Sabaraha urang mah lektor teh? Tiluan. Meuli watunya. Ka warung heula nyokot kadinya maneh. Rokok, dahareun, jeung kopi. Ih, naon lah resepna kopi naon? Bejakeun we nya jeung Mang Udin. Aduh, ieu budak wae dititah teh. Lain kala kali anterkeun ka si Pet geus karunya. Aing kudu diarit di kira budak teh. Aduh, kemudian rupa-rupa pisan aya yang ngantekeun ieu sampai jauh di si Pet anjir. Oh nya euy mai Mang Udin. Naon atuh si urangnya rupa pisan. Geus lah ya nama hewan lah di saung ya di dieu. Coba dibuka eta dah haus atuh udah jauh atuh ngantereun. Ya kalem.
Jika tudang itu buka naon atuh isina Mang Udin teh. Buka. Besok bukaan heula naon atuh. Waduh eta ya roti ini euy tuh. Mantap juga nanti. Tuh. Mantap atuh. Ya kopi nih. Bener tuh. Orang-orang dahar dia. Rokona mana? Wah, itu. Paket komplit. Wah, mantap pokoknya mah itu. Atur nuhun Mang Udin. Benar ya. Mang Udin mereka cipet ya. Wah, benar euy. Berkah ya mah terus selamat ya jika nanti dia aya roti. Orang daharan di dia. Sok we. Orang sinetula rokona Mang Udin baru papisan. Geus gitu enggak urang mah mah tuh. Orang yang sarwa hayang lebihnya. Kopinya mantap. Ini kopinya orang. Tapi itu Nikmat. enak, lebih enak. Mana tuh sang? Datang kau. Oh datang. Tatang. Oh, tatang eta nu dulu Mang Tateng. Iya, tatang dulu Mang Tateng. Udah kayak kebongolan sih. Eta moal aya Mang Udin tuh. Ya jadi daharan di kurang. Oh, kalau kan baiklah itu dia mah. Kalau kita dapetin dia. Oh, enggak. Awas,